Ribuh amatnya parang sabaraya wanci kuari karak angges nyesehan gitu kan wanci kuari nyangges jam 10 coba bayangkan ku baraya-baraya betapa cara pengen aku ini ya kunan buat ira rengse kakarak beres nyampe jam sakila kusok rada anehnya padahal mah ira rengse ti subuh kene gitu kan tapi na atuh kumaha nya ieu tau gede lehe baju lah meni rara gagalnya jadi ceritanya ya angin meni kekelebutan mongoh namanya alhamdulillah ieu po ieu manya aya halodo gitu kan meni toh banyak iya oge lah meni anginnya meni kelebut kelebat iya meni sepoi-sepoi teh nyaho disarang kuno hajat merenya iya halodo teh nyaho ku geus hayang halodo banyak gitu kan jaker kamari mah hujan bae amrekan ieu di lembur kami baju bae lah nya anak pikang hayang sapayung cenah ge pararanas lamun cik tatangga teh mah nya atuh nginaon mamah Isa cenah wanci kuari karak rarengse karak anggeus nyeusehan cenah nginaon bae cenah meureunya ti keur isuk wanci kuari encan rengse-rengse atuh kami oge pan nya rada aneh ieu di pikiran mah wanci kuari lah jam 10 kami karak angges nyeusehan cobanya atuh kumaha teh atuh nginaon bae ieu kaminya di jero imah atuh awakna meureunya nu beueuy kitu kan awakna nun teu jalingher jam munasabah ila wanci kuari lamun jalingher mah ieu mah ti koho ieu nya wanci kuari kakarak beres sabenerna mah nya ieu di buruan tetangga kami mah atuh geus panas tapi berhubung berhebang di buruan kami mah loba tetangkalan gila atuh kieu rada alem-alem keneh bae pangaruh di leuweung nya